Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, wilujeng patepang sareng Sirila Kuini Setiawan dina acara Warta Bogor. Warta anu baris kapidangkeun nyaeta korban longsor di Desa Tenjolaya diajar di tenda. Pamirsa, puluhan murid sakola di perkebunan Dewata Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, nu dina tanggal 8 Maret 2022 kena kauruk masih kene diajar di tenda darurat. Maranehna teu bisa balik deui ka sakola asal kusabab sieun longsor deui. Pupuhu pos koordinasi bersama mitigasi informasi jeung bantuan musibah Pasir Jambu, Ciwidey, Rancaburi, Asep Taulani netelakeun aya 242 budak sakola dasar nepi ka sakola menengah pertama SMP anu jadi korban longsor. 46 urang diantarana nyaeta murid SDN Dewata anu sakolana deukeut jeung tempat longsor. Maranehna ayeuna diajar di tenda darurat khusus pikeun kelas genep anu ahad euy bakal nyanghareupan ujian sekolah. Disaprak 2 minggu katukang. Maranehna cicing jeung diajar di imah kepala sekolah SDN Cisondari. Pamirsa, mung sakitu nu kapihatur wilujeng patepang deui dina warta nu bakal dongkap. Amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.